Alhamdulillah ya Allah, menang paketan udah deket ya Allah. Nggak jadi ya alhamdulillah ya. Oke lah sini tempoy nanti om. Nara rese segala di. Nah jadi ya. Aduh. Ini nara rese. Paket wi akar jalan dia desa eta RT titik-titik RW titik-titik mana teh. Oke Google, jalan dia desa eta RT titik-titik RW titik-titik. Tidak ada. Nah gini banyak tapi titiknya di dia. Panagang iya sih kan borong kedinya lah. Nah, hanya ngaran lembur teh aneh-aneh saha sih ngajian iya jalan jadi kieu. Aduh jadi lu bagang kieu mana yang benernya iya apa itu ada geus kepalang ka dia. Aduh mana ya itu isun ya lembur ya Allah. Punten kami jalan dia di mana ya? Jalan dia jalan mana? Maksudnya jalan dia Jalan mana jalan itu? desa eta Desa ya, jalan di mana itu maksudnya? kampung titik-titik titik-titik RT titik-titik RW titik-titik RT titik-titik. jalan dia Jalan desa mana? eta Eta teh mana? iya gitu non sih Saha namina? koplak Koplak. ya koplak Oh Abi jawab. Abi. terus koplak Mun mesen naon mesen mun teh salah mah hui akar. Terus ya? Nah gitu tuh mang tadi paruman lah gandeng. wih akan benar ya Nya ya terus Mun. udah eta nu dan nah Lah, ieu hungkul. Hungkul tadi nya. ya terus Ya. kasih bayar ya Terusnya Ya. siapa tenun itu nya? Di parkirnya di mana ya? Di paling itu gawe di dia gawe. Ka dieu lah. Ari Sugan teh ngaran desa nawen aneh teh jelema lagi ngaran aneh-aneh gitu. Nah, aning akhirnya datang oge. Geus lila ieu teh di pertemuan itu di bulan Hareup. Bulan kamari rangkuma langsung lah. Kakak. Duh. Nah, ngadadak nyeri beuteung gitu aduh deka. Yang modal lah diri. Tinggal mana ulah ka mana dirinya nya. Modal lah. Jadi beuteung euy. Ayo sama nyeri beuteung ka pagawean teh. Mari ngadar sebelah kurang pokok cengikna seeutik teuing. Eta mah nanti ngaranna teh akibat sareng ngajak-ngajak jadi weh. Derek diajakan ge eueuh manehna. Nah, main mimilu daguan heula we atuh. Mimilu modal urang modal. Gaya teh modal. Batur deui euy. Aing geus teu kuat ye. Naon? Ini beuteung, batur.
Ih naon? Biasanya. Hui. Hui, Biasanya. hui eta mah. Susah, cuman nu modal tanya. Mana yang korek modal sih mah? Heupan ayaan. Tempat modal di mana dinya? Naon setetan nu batur Teu nu batu. aing jadi beuteung meni kos urang. Moal, urang ngomong nyeri beuteung. Iya, balik lah. Aduh, lega euy dipodolkeun. Nah, ujug-ujug jadi beuteung dek aing mah. Aduh. Kala. Oh, kencing kan. Tadi teh perasaan urang teh nyimpen di ditu ke dieu terus nyeri beuteung. Yang modal lompat kemana nya? Di dia apa di imahnya? Duh, oh ini tadi di imah apa di dia nya? Ah, pirakunya di imah sugan. Coba orang tempoh lah di imah. Geus atuh nyeri beuteung euy mah. Coba Tuh iki kumakeun. enggak tahu orang bingung itu makan. Tapi jual, Gua lumayan tapi nya. ini jual lumayan. Belikan comro. Geuh, Tuh. Daripada nyieun tanggal mending ya juga belikan comro. jual ka satu sih. Hanya. Nah, Ke tukang comro na. Oke, menang duit belikan comro manehna. itu. Aduh. Di teangan teh ning di imah teh. Tadi yang bangun nama tadi dicai aya nu nyopot eta mah. Aingna kalila-lila nungguan di bulan kamari. Geus atoh barang rek didagangkeun eta kana comro. Modal sakitu kituna. Koplak. Mangkoplak teh. Nu anyar meureun jigana teh. Naon nu dagang comrona? Tadi cenah mangkoplak cenah butuhan teh. Cenah eta nu anyar meureun. Imah di dinya teh. Nah, jadi orang nu jadi beuteung gitu. Ah, si eta mancan ge encan kada haruhina. Mana Mana mau ngajual meureunnan. gawe lah. Modal heula Kan kita jadi. bere kurang comrona. Heeh. Ya mah hanya mangkoplakna Nah, kebenaran aya Kum. Ang, sehat. Alhamdulillah. Aduh, nembe di dia nya. Hah? Nembe di dia nya. Oh, jangan nama di. Aduh. Iya, cenah bejana sok nyieun comro nya. Bener. Nah, abi ka dieu teh hui ye. Nah, abi nyeuten teh banding ngical ieu hui gitu. Wantun sabaraha tah sakieu? Kala. Ngeling nya. Lumayan tah sabaraha kilo mah? Kira-kira sabaraha kilo tah? Nanya heula nya. Ieu hui. Nang di mana? Jadi menang iya menang ngalah di ditu. Oh, di mana itu? Eta di dinya ning tah aya kebun hui. Wah, ya mau bangun teh di lebaknya nya ieu mah nya. Lebak ning eta apa eta lebak? Iya we, ieu teh paket kerak mesen, kerak datang. Heula tuh kalem heula. Wah, ieu mah. Iya hui. Ini emang hui. Maksudna pan namang sok jualan comro cenah teh. Oh, Ada kabi banding ngicau hui tah kira-kira sabaraha kilo sabarahaeun gitu. Iya teh 1 kilo. Kilo. Heeh. Ah bangun leuwih teh berat. Henteu ge lah, itu 1 kilo. Heeh. Ieu nu urang. Ngomong Heeh, soalna tadi nu dicai leungit.
Heeh, mun misalkan ulah ngaku lah. reungkeun Ulah heula. ngaku lah. Mun misalkan Ulah ieu ngaku. Iya nih nulis keterangan teh. heeh, kebenaran meureun nya abi ge kan cenah teh si amang ieu cenah sok ieu teh milarian hui teh. Abi teh bade ngicalna ka batur tapi anu nuduhkeun ka amang cenah. Teu sok meseran hui cenah kitu. Lain masalah nu meseran hui emang orang sok meseran hui. Heeh. Tapi masalahna itu hui nu urang anu leungit di lebak tadi. Pas modal orang leungit, hui orang leungit. Mane berarti nya nyokotna. Ieu soalna wadahna sarua tuh. Tina bungkusanana tuh sarua karungna. Lain mang Lain we. aslinya lain. Oh sia. Emang urang ke diheula nya mang. Aing mang lain urang teh mang. Aing mang lain urang mang lain. Lain. Nah, eta si Ucup di udag-udag mah kunaon? Saha eta di udag-udag ya? Hui na mana? Sebenarnya di ditu. Ah, bodo teuing lompat tuh. Kita tong lompat ku capek. Awas aku aing mun pamih deui sia. Wah, moal dibere ampun sia. Moal dibere hui deui sia. Aneh emang kunaon di udag-udag ya si eta si Ucup. Teuh nya. Hui diteuneun di dieu kumaha mun aya nu nyokot meureun. Situ mah. Hui cokot lain main udag-udagan, leuheung main ucing-ucingan deui. Bawa balik. Ayo nya dicangking Tuh nya. Karang jadi tinggalkeun sakedeung geus deui eta hui. Aduh aing mah. Aing mah. Capek Gusti aduh. Telur